Aduh, sirah rariut itu duit teu boga, pagawean teu boga itu ya. Tunangan gawe ka mana ya, hutang loba. Ya gaduh ya urang istilah ya diri ya. Bismillahirrahmanirrahim, niat abi ya sukane masih milik di dia ya. Masa jangan beri calik oge ya, aduh. Dia naon ya. Tuh nya bener milik teh aya we ya biasanya. Jelema tapi na ya, aduh. Teu barang asan lah bae Paralune ieu mah ya. Rezeki teh Allah ya meureun pamere. Nah. Enak ya. Aduh ya tapi nusahanya jelemana eueuh ieu teh. Bae milik ieu mah ya. Karek maca bismillah saya nu mere milik ya can naon-naon ya. Aduh, ya pisang nikmat ya, rezeki teh Allah ya. Babadotan teh. Suku-suku senang rezeki ya. Beuting usaha ya pisang ya. Eta manehna naonan yang naon eta? Jangan babadotan mah. Babadotan jang naon? Yang ngubaran hate. Yang hate ada saha? Hate urang eta keur ieu. Oh, gitu. Heeh, di mananya? Aya babadotan mah loba. Di mana? Emang halus babadotan teh. Heeh nya. Heeh. Yang ngubaran hate mah ku digodog heula. Digodog heula? Heeh, digodog. Haji Yasinna 2 balik, maca Yasinna 2 balik. Oh, erek neanna ka itu. Heg. Hayu. Jung, sing menang. Rupa-rupa wae jelema teh nya neangan babadotan jeung ngubaran hate. Temen kiwari mah lalieur jelema teh. Mending ngadar pisang enak Mana di babadotan teh. Ayo. Ieu nih babadotan teh nih. Aing sakit di mah meureun. Kira aku jeung terus amal kudu ngaji Yasin 2 balik asa kurieu aing ngalah babadotan lagi. Bae. Alhamdulillah ya, rezeki Allah ya. Nikmat ya. Bagus, aduh, bari teu boga duit oge ya. Si Ayat kemana si Ayat tuh? Ayat, geus kedap Ayat. Mangga. Ini cigarek duit. Calik lagi dia. Aya naon? Aya priyogi we salit teh Ayatnya. Aya naon? Bae nambut acis. Nambut aja sabaraha? 50.000 eta. Teu aya 50.000 mah, mau aya 5.000 da teh anak acis. Oh iya lah. Enggak atuh ieu tah. Ditampil nya. Mohon. Nambut tangkin dibayar lah. Mohon mangga. Yang ditambihan kieu lah. Yes, amang teh kadah dileuwihan kumargi upami dileuwihan mah bilih riba. Oh nya nuhun atunya. Mangga atunya ayat bade uih heula bade riba hareudang. Mun mangga mah. Atur nuhun dia. Mohon sami-sami. Kalimat anu biasa kadenya tapi nu ngomongna misterius tara aya kabar barita waktuna ditagih teh kos siluman. Ieu mah manu. Teu ditungguan nya ieu teh. Ditungguan waktu di jebak angin kieu deui. Belah dieu daning tuh manuk teh. Wah. Gibrig mah areueuh sugan areueuh arinit. Main lang layangan pikir-pikir mah kieu wae. Mang urang mah hirup teh yang tenang euy. Ketenangan seperti apakah yang engkau inginkan? Sedangkan orang mati pun butuh kita doakan. Sekarang mah banyak aja berdoa, bermohon kepada Allah agar ketenangan itu dapat kamu raih, dapat kamu miliki. Mungkin hanya itu. Astagfirullahaladzim.
lumayan ya duit goceng-goceng oge jang meuli nog jeung kecap nama himreun jang dahar ke dah. Lumayan lah. Bang. Ari maneh kunaon lompatan teu pada rubuh nabrak batur sagala. Diberi ke barudak. Diberi mana barudak na eueuh. Aya nu gondrong ge. Eueuh tuh tak saat ketingali. Jarauh juga nama tuh. Geus nyumput lah di dia nama nyumput lah. Nyumputkeun Ari maneh nempuan we saha eta nah we culang-cileung. barudak mang. Aduh, Diberi ke barudak gitu teh. Tang 50.000 badag euy. Lu ditipu ya mang saya. Aduh. Hari amang kunaon? Ya teh tacan mam amang teh kamari. Tacan mam. 32 acis kanggo mesan mameun ge. Aduh. Kalau ka dokter teh aya eta saur dokter teh kudu dieusian jelas nu sabelah deui. Oh, karek sabelah teh nya. Karek sabelah. Aduh. Ya tuh mang lah, keramang pesarkeun we. Entong taya deui bisi taya deui ujang. Iya mangga. Tenang ieu mah. Entongnya. Mang bisa wae lapar teh bari heureuy. Itu tukuran atuh ku amangnya. Amang boga ieu nu koneng warnana ieu. Tah, ieu lah. Amang tukurannya. Rada gagah ya foto nama. Pan warnana ge koneng teh mah beda. Bener. Gaya. Juga tuh gerak peserkeun ka warung. Amang ka warung heula nya. Aduh. Tapi karunyangan gitu jelema teh euy. Jadi kena goceng tina 50.000 teh eueuh. Nol hiji. Sekan di aya barudak teh. Ke mana luarnya teh? Ya curiga ka itu aing mah euy. Terus lepas euy. Halus lepas kaki dari dulu euy. Ke warung mau ngelang layangan Ya lumayan menang duit 50.000 ya. Orang belikan kena kue. Bu. Agak kue bu. Ka maman bu. Minuman nama genep. Kurang sarangkeun Ya, urang sok. seresekan. Ya. Namihan itu Tos saya lah cekapu sakit ibu. Ya atas nabu. janten 11.000-an. Ya. Lumayan ya. Gara-gara nipu budak menang duit 50.000. Semenang kadaharan wah wareg ge mah 2 poe ge. Alhamdulillah ya rezeki mah di mana we lah. Yang suranana. Turun bunya. Sami-sami, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas kieu euy.
Oh nya sok simpen we. Simpen mana yang di dia? Nyenak naon neng? Kak Mamen. Aduh, Naon Kak Mamen aja teh aya naon wae cenah teh. balan hati teh cenah cek batur mah. Iya, ku babadotan sugana hati urang cager ku babadotan aduh. Assalamualaikum, Haji. Teh hibar lang-langan teh nang mulung mah. Iya geninganan teh jelema teh Angin. Naon? Mana duit hadiahan? Belikan kenalang layangan. Hiji. Geus eleh ya ge nang mulung deui. Kapung di. Mesti mana atuh? Tadi dah kaki doing kan nempok. Ning roti. Mang, hayu urang tuangkeun heula ieu. Ka Mamen aya roti ning tuh sareng caina, aya jeruk hiji urang 11 sewang we. Kita intai ka pedok ieu. Mohon tuh aya. Bismillahirrahmanirrahim. Jeruk oge tah. Hiji deui. Saya deui da. Aya deui, emang di warung teh aya naon? Iya teh nanaon. Oh biasa teh aya naon mah. Aduh, Tah, nanya. leutna mangga. Sampai pas kepanasan mau pare langsung terlatih mati bisa bahasa Inggrisnya. Sugan atuh mah. Ayo Mang Icang naon damel teh meni kos lobang ulang gitu aya naon Mang Icang? Iya, cina kamar depan ke yang barang HP cina. Aya saha di ubaran? HP amal. Oh, teh Mang Icang. Heeh. Itu teh damang. Heeh, cina sama teh ku babadotan. Gua wadotan. Emang nuhun teh biasa ku babadotan nyadekeun HP. Aduh, eta saur saha? Sama si Amang Sawi. Oh, amang sawi nyaurkeun kitu. Heeh. Meureun aya babadotan apa biasana ge urang-urang mah paling ge kanggo raset panangan. Soalnya Karek ku babadotan. HP-nya. Ai hate mah sanes ku babadotan atuh. Emang nyeri hatena kunaon eta kuliakeun sampai kedah ku babadotan kitu. Ya tuh kenaon tuh, Pak. Udah kabogoh teh boga. Parupa wae Mang Icang masuk ah dilihat lah Mang Icang. Tuh. Aya neng kumaha ya tuh itu urang sekali sewang ieu. Nya Dina aya tilas ieu, tilas ka Mamen saha ieu? Tilas anu ditukeran Mang Icang ieu. Buka. Biasa lah abdi nu alit we. Ieu tabur sabaraha Mang Icang? Setengah 12 itu. Setengah 12. Dekat kieu tuh. Aduh, aya lang-layangan. Yang saya tak. Masa cuma barudak mulai ngelayangan karena pare di wah carekan kan barudak Oh, tekeng Mang Icang. Layangan sahanya. barudak loh. Canak neng. Usahanya. Panas poe ke menang layangan. Mohon mangga canak neng pastikan. Ayo neng tekeng kitu. Kabatur teh. Ah punten ah. Nuhun ah
Sekali lalat ting. Lah capek. Mana ingatkeun. Maneh lila. Tapi teh nanaon. Urang mah ditinggalkeun ge bieu. Papangi jeung kabogoh urang. Aha. Kabogoh gawe. Iya mah. Lang layangan mah wes we. Tapi hati berbunga-bunga sampai nyengeh. Coba balik urang. Mana apal tuh? Mang Jetli maot? Sama jadi ngapal tuh Tani orang mana itu anu orang legok hangseut. Heeh. Katinggalin zaman tinganan. Tinggal layarnya. aduh Eta teh anu jago silat teh anianan. Tinggal kumpu apa tuh kumpu? Aduh, aing peragakan itu kok nu kitu ya nianan. Nu kitu. heeh Baik diajar silat moal. rek mah Diajar. saha Tahu orang boga si bapak-bapak tuh, itu teh orang mana tuh teh? Orang Cicariuk. Heeh. Si Erek. Kan belah kulon teh nianan lumur tetangga. Pokokna mah eta nianan tah nu ngaranna teh Mang Sawi nianan. Mang Sawi. Apanya? Apa tuh eta mah? saha gitu Heeh, eta mah emang sok kana silat. Tapi eta mah kan mata duitan semua. mana itu Kena naon? Kena ke duit wae eta mah. Piraku ieu teh? Oh, mah eta mah. tapi rek latihan kayak itu Teuing aya teh panasan hayang bisa, atan kudu siapkeun modal duit eta mah. Piraku ieu teh da, tapi dina pabeungetan mah henteu kitu teh. Kudu hati-hati ka bangsa sawi mah. naon kitu mah naon kitu Ngomong ka deui. oh itu Nyata sok ngomong teh kieu boga duit isto cenah. Kacau aing carana mah. Tapi kumaha punya perselatan teh kacau ge mah dilanjutkeun mah? ayo kumaha Urang ayo urang tangin mah kayak mana lah. Boga duit tuh. Ribu. Aing ah. gunakan yang ngisi pasukan ya bersihan lah yang pasukan nggak bersih Naon atuh? Priet nih Bang, woi kenaon? mana kemana tadi ngabring Kata Mang Sawi. Kamang Sawi rek naon Belajar silat. wah siapa bakal nginjem duit si Sawi mah Wah, bener. emang si Sawi bisa silat gitu Bisa lanjutnya. wah Bisa cuk saha mana yang bejana wah nu bener sih teh Abang bisa silat. mah bari silat tah iya jurus naon pangnebakeun lain atuh reungit tah ieu najong naon bola lain atuh najong sia mun ka itu juga hari ini lah lieur aing ngomong gimana mah Emosian sih amang eta mah. lumayan bersih lain aduh yang geus teu boga duit ka mana ya nangan duit ya oh budak ngaliwat ya jika kamari ya tipuan ku aing tipu deui ya kamari ge bareunang ning ku aing ditipu ya kumaha geus kieu ya piraku aing balik di jiga baheula mah nya udah jadi begal jadi begal kudu boga kemampuan aing poho deui di baheula boga kemampuan teh ting kumaha baheula mah sakali newak leungeun teh 5 deui sat poho deui aing mah euy aduh ilmuna ting kudu kumaha ya carana ayeuna ya neangan duit lieur ya tipuan eueuh ya barudak ya biasana sok aya barudak nu ngaliwat ya balik enak burit Kiri semuanya mandi wae kieu
Hore mandi di semua. Baju mana baju deh. Alah, Ah, Bapak ya juring. Jurig. Aduh, Ah, ya juring ah. jurik di mana itu teh? Ah, kadiekeun bawa-bawanya. Aji gelis. Mana Juriga? Hor.